Sarapan mie kusabab kaberangan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, ibu anak dua di kampung. Padahal mak ieu teh sare teh henteu peuting-peuting teuing. Nah, abet bisa hudang jam 5 nya. Ini asa diudag-udag jurig ieu mah. Sangu tiis keneh balanya keur sarapan encan. We nyokot jalan pintas ieu mah nu babari sarapan. Naon deui ti salian ti mie jeung endog. Singkat dan tersimpel. Mana sayang dahdir can diberesan masih keneh ngampar. Kumaha atuh da teu bisa sare di kamar teh kahayangna teh ngampar we jeung ngampar. Kewe di kamarna teh mun aya salaki. Tuh geuning si cikal geus turun. Beres nonyokan beungeutna cigana teh. Ayeuna mah budak teh ka sakola teh embung polos pasti we bareureung beungeutna teh. Carek mah geus tapi kumaha atuh bae yang penting mah ulah ngaganggu ka sakola, ulah nepi ka ngaganggu pelajaran we kitu. Tuh geuning geus waktuna mere duit ieu teh. Lieur mun di pikiran mah. Tak stres otak. Aduh, kumaha si bungsu mah ieu kantun sarapan keneh. Sing salamet di perjalananana nepi ka sakolana sing lancar. Tah ayeuna bagean si bungsu tuh geus minta duit sarua ieu gerangah. Biasa itu besti-besti geus nyala lamper. Salamet di perjalanan.